Baturan mama jeung papa muda orang Sunda belanja sembako keur bakal bulan puasa di pasar para bakti dulur. Alah, nyambar udah. Geus kitu guyubna tiba baheulana merenannya. Di mana tema merenan arek ngincak bulan puasa. Paci kana balanja. Eta kitunya balanjaan kana sembako na teh. Can tema merenan kana lalau kana anu alewoh meuli lauk mas aya, pujair bae aya. Ari mama muda orang Sunda meuli lauk naon cenah merenan. Aing mah mama muda orang Sunda rek cenah nyair bungkreung we barudak. Pan disebutkeun ari cekolo teh mah budak di mana dina kahirupan anu sataun teh aya 12 bulan. Naon cenah cekolo teh mah minimal ai jeremah hirup mah nya beunang ladang salaki usaha anu 12 bulan teh. Minimalnya pang minimalna boga-boga bakal jeung bulan puasa eta anu sabulaneun atuh budak. Ai ngalalarti teu maksud mama muda orang Sunda teh. Pan disebutkeun ari omong-omong kolot mah nu salah. Pan mamagahana anak oge meureun daker anak-anak nene. Pan disebutkeun pengeluaran bulan puasa nepi ka lebaran teh teureun-eureun istuning duit jeung duit be. Eta teh kur dina waktu sabulan sia budak arek puasa anu disebutkeun eta munggahan kumpul siropna lah, susuna lah. Alah, stek bengek pokona mah. Laju teh meureunan selanjutna puasana oge encan-encan beres-beres acannya. Geus mikiran naon deui coba pakeana keur lebaran. Omo teh meureunan anu boga budak mah teu meunang henteu. Kur boga budak hiji encan eta anu 2, 3, 4na komo bade jeung 12na. Misalna meureunnan geus rengsenya anak kapakean kabeh indungna bapana mah alah budak loba teh anu ngaralah hari ninggang teu boga teh mah. Der weh mikiran keur aanteurna sia budak ruji. Ai pokona namanya eta lieurna anu jadi indung teh. Maksudna teh anu jadi pamajikan teh. Mantakanan eta meureunnan anu disebut kudu inget kana papagah kolot teh. Naon karah sakali deui kudu bisa neuneun ladang anu 12 bulan pikeun bekel anu sabulan teh. Sakitu bae nya badakna aleusna hayu